Kalau mah ada penyakit berarti karasa ku batur. Yang nahan tuh kekeringan wae. 2 tahun kering cager-cager lah. Ini pakai bang. Bapak majikan gering teh matak naon liar dengan ipekah. Kita bakal beli obat naon. Kanan kekanjang pae mana nyarek pae. Jadi sayang sama merenang aja, eueuh teh merenang. Wah, ganti deui ah. Bapak majikan geringan wae kalau mana. Tuh kenapa pas siapa? Aya anu ngirim makanan agar kakak dia hati sorangan. Kali berapa majikan gering mah. Lapar nya di dahar. Da kana barang dahar naon. Bere ieu embung, ngajagra belaan asem ke bubur ge. Bubur telah jadi cai. Kan wae tuh bawa ke mana atuh ke Alfa sugan ka Indomaret tuh da. Apa ya nu gering mah mana ka bawa ke rumah sakit. Rumah sakit di mana tuh kan boga duitna gitu. Apa udah kemana? Apa zaman kieu pan isu corona naon geura. Sugan mah kena corona kita aing parau kan cuma deket-deket dah. Hayang teuing aja teh dibere duit aing mah. Geus kieu ayeuna mah lah. Kumaha geus ditu boga sugan urang minta naon eta teh kalurah teh da urang teu dibere kana bager bayar kartu. Sudah mino kartu naon teh. Eta mino berenang eta teh naon si upus eleh ngkus kis teh berenang kis. Pisan kitu tah. Pokona eta lah nya tengah hati lah. Tidak mampu. Geus dah. Semangat hayu. Aduh ampun geura senal ngerakeun di jalan tah. Tok tah pake senalna. Tadi tuh kalurah sugan minta kartu bisnis naon lah. Yo mangkat. Dieu jag semet kalau cinta nu urang coba tong dibuar deui carita cinta nu pegat kawas lang layangan itu aing kepada serang yang pelas panah ege mau urutan corona naon dipikir-pikir deui Pak geuning eta bandi hampelas ada naon kemapan yang era globalisasi. Apa itu globalisasi? Ada banyak ayo naon? Naon? Hayang kuliah tuh Pak sekolah juga batur Pak. Betul mah geus di uni naon mah Pak. Nah, mending kawin wae naik sekolah ka badut mending kawin. Boga budak aja dicandu. Apa tuh Pak? Urang hayang kadi tuh Pak universitas itu Pak. Unper. Mana ya Unper mana teh? Universitas Purwadadi. Rek dagang domba betul itu jambe anu. Udah ayo naik ya. Entong sok. Kayak sekolah. Sedih. Belaan sedih. Yo, tombolnya nyekolakeun budak. Dahar ge boro-boro korek-korecok kamari bebikeun we ka hayam sina korecok na ke bapak itu. Kata karunya kan Neng atuh Pak. Tempo Pak, ieu tempo Pak. Batur mah ka uni. Nyolok eta, nyolok. Kota itu naon mangkat naon jadi bangka Universitas Purwadadi mah. Teu hayang nyekolakeun lain. Teu make naon atuh apa ninung maneh ku bapak kuat ditinggalkeun naon teu kaparaban. Kebejana mah cenah aya menangkeun bos, nah kayu ting goreng pacuk itu menangkeun bos. Alhamdulillah. Bapak bos lain. Bos ngapos bapak ge? Bos naon? Bos homot. Pantesan kitu mah ninggalkeun bapak. Ayeuna mah kieu. Apan neng teh pinter. Apan menang naon? Menang duit beasiswa. Kutang siswa Pak lain. Teu beda ilmu maneh cenah beuki heureuy. Atuh nyelangan heula di milah. Ini pokokna mah. Neng tong sieun teh sakola ku bapak rek usahakeun urang minta jam sostek naon kartu eta teh geuningan kartu kis kartu jelema teu boga eta pan urang mah jelema teu boga nya. Apa bapak bos cenah? Nya bos kajian baheula bos sapen ke bandar suuk. Nah, geus kartu cewek ieu namanya urang teu beda ieu mah. Ayo ampun. Anu marga monyong saeutik neng geulis. Neng urang kalurah neng teh. Make motor ya tong. Tong Pak bisi beurateun. Entong lah. Ayo urang kalurah ayo. Sugan we dibersih tiga-tiga lurah urang ngapan bageus. Ka uni teh nya Pak ka uni. Nya
Untar. Universitas Karangrang, dosenna Kang Arman. Ayo. Lain lempang, mau beksinan tadi beksi. Menuju salek ke lempang teh. Jangan. Emak kemana anak Neng? Emak mereka mana? Ini dari bapak saya mana? Orang mau tiga komodo. Tiga dukuan. Dikit mana selain ada itu. Ampun kita. Emak bisa milih jadi bakas gitu. Apa mama nomor ada cebeng? Ayo bercanda neng sana. Beungar bapak mana? Tong itu tinggalin bang. Anak nama. Corona kali gede. Ayo Aku macet akan. yo, indung mana ka ngawale ka bapak inang semua beung anu kaset. Tidak uyun nongah. Paling naik geningan. Nah ngomong buka mobil bang. Semua mah kan kasih neng mobil dia opat tuh keur diseusehan ka mana pakai sabun tuh diseuseun di kieu. Ya kamu itu mobil mah. Eueuh mesin katepaan teh beda kemana baheula. Baikeun. Kamu ini jadi mana sok itu baheula kan jadi bapak. Ye di pangaborkeun teh jeung ieu Bang tiga. Aduh borono. Kami oke naon. Untung geus oke. Jadi ompong ketemu. Ayeuna ompong ayeuna tuh mentak pamajikan mana mun. Reka mana mate reka mana ieu latang ka ditompelan ditompelan Bapak tuh sama tompel mah. Meriang itu, meriang reka lurah. Ya ampun. Ya ampun kayu kurang Geus titis tulis Bagja Sound System Bagja diri. Bapak teh minum-minum bapak mana kamelar mah. Tingali sabodas-bodas nih nu mana aya tiga. Aduh, eta tiga naon tiga areng. Kahembos yang kahembos di habu wahe lah. Agusti teh biasa kirim Reka mana deh neng. Geus tong. Pokona mah bere bikin ka indungna moal. Dah, moal. geus lah. Nah, atuh geus apa budak eta. Di kuliah Oh, benghar. Kembali Tanjung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Sekdes. Calik, Pak. Calik. Aduh. Mak sehat ora? Alhamdulillah. Ayo naon, Des? Biasa laporan tadi dari desa. Dan Kumaha warga urang teh bisa aya keluhan gitu deh. alhamdulillah untuk hari ini banyak warga yang datang ke desa. Laporan. Kan ya bikin surat Ya, akte kelahiran, gitu kan, KK, KTP. Tapi yang sering banyak ini warga-warga mengeluhkan itu kartu kesehatan. kesehatan Iya. lemur urang keur kena musibah Betul. khususna Indonesia meureunnya Nah. corona. Barudak arasup kabeh gawe Alhamdulillah masuk para semua. staf aya. Ada komplit semua. Alhamdulillah. Nah, terus kumaha eta bisa dikaper pegawaian da malum saya tadi minggon rada lila di Alhamdulillah kecamatan kerjaan jadi selesai semua. Selesai pokoknya kerja. Ya, Siap ya, Pak ya. Lurah. jadi aya planning ke besokna kumaha ta ieu penanganan warga urang. Sudah sudah didata semua, dirangkum udah. Insyaallah saya ge suka ngantor. Saya acara minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ya teh? Punten bersih Pak Sekdes. Siga-siga nu teu damang ya. Ada depan itu Mana. Cari. Cari kelas sok-sok sing cuma dina. Kenapa itu koyo palurah sanes KWH. Ayo pikir makin dari bawa kalura ya.
dibawa ke rumah sakit. Itu keluar Kumaha. nggak mikir lah, jangan mikir gaduh. Orang jangkap kadir teh. Masalah kegaduh masalah rere tegaduh Pak Emon. Terus lami ieu teh damangna 2 tahun ya. 2 tahun. Ini tadi ke kantor desa ya? Iya. Yang mau minta ini surat KIS? Iya. Nah ini Pak, warga kita Pak. Ya. Terus di Sudah. administrasi Sudah. terusnya persyaratanana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kamu Pak Lurah? Kalabat Pak Edo. Kalabat. Mangga. Banyak lagi kursi deh. Mangga kalabat. Ya Pak Edo sareng saha? Putri Abdi sekolah di Biak Pak Miriam. Lu cari. Cari momen gede kursi nah masek teh. Sekte saya nanti tiba-nya. Saya mending asa mereng gede. Nah, ya amplop di wae. Neng calik neng kemana pas sekte sudah di bang desa. Sudah teman tuh Ah neng. Boga budak gitu-gitu. tadi itu tapi sabaran geus deket pisan di milik sarangan ge. Bawa indung sudah hilang jambu gitu nih. Sama seberapa yang guys, gerak lah, kering cicing. Mana kerana Kemana nah tadi? urang rahasia urang mah kapal urangnya. Bisnisan yang orang bisnis nah. Bisnisnya orang doang. Bisnis. Anak tuh neng dia teh satu maam. Saudara dia teh. Jadi abdi teh bade ngajukeun surat. Surat Abdi teh bade kuliah. Jual tanah. Di mana tuh? Lu kabeh ge pake inventaris kan kami teh di London. Ngomong London Anak menubul mah gitu. Cara teh tuh amang nak. Dia masalah masalah. Hari nu mana Sabar. hormat. Kayak lain ya. Ayo, rame-rame teh ya, abdi. Ya, apa itu lah, urang. Sok mah bade saheula. Dia apa maruh lah. Oh sok lah, main lah. Oh, baru ieu teh. Apa nih teh tilas bojo kapunggur keur dianter-anter teh ya ieu keur ado film kita aja lupa teh ieu. Ya. Ulah dikawin Umurun kene main tapi nyaho lah. Sok ayeuna mae mah heula segala. Sampai suking kumaha. Orang Hidang atau hidang. icing lah sama ngomong. Iya, lu ada tas kantor boleh orang. Kalau pakai dressnya. Ceritakeun aing kering. Geus icing heula. Itu ke bumina Palura surat teh. Ya, abdi ke ieu nah cuaca bade. Ya. Bikin rujukan ka bade udah. jadi inti nama abdi teh bade nyuntun surat teu mampu Palura. Yang geus takok di sini sarua surat teu mampu tos lagi gede. Apa ieu geuring aya sarehat. Kumaha ieu teh? Abdi teh budak teh nggak putih jadi pikir namun barang sok jadi pikiran hayang kuliah ka Bandung. Hayang kuliah ieu mah nya. Ai sudah teh. Minum apa nih? Amit-amit ngeliatin anak minta. Cicing. Bapak duit. Bapak jam neng. Gelok. Oh, anak mana ada milik Kak? Kuliah, Bapak. Cicing heula nya bener Heula pas ana lurah pusing. Lurah kalau jadi panongkon sok masak saurang. jadi kieu. Urang heula atuh tanda tangan urang. Aja lemah kismit mah teu lah sok. Soalnya suka cicing lah heula. Sok saha heula. Ya, dia orang nyanyi kayaknya. Bapak mana seorang kali bisa. Mungkin rujukan lah gitu. Tahu potongan 30 kencep. Ya, Pak Emon geus kabacanya. Ayo nyuhunkeun rujukan mah sanes kalura. Mun Tapi ka dinas. sekarang surat eta kan. Surat naon ka dinas ieu kantos dirawat di mana? Rumah sakit jiwa ciga nama. Aku jadi canda ka konter. Sandangan konter. Nah, sampai sih disuntik ka kabisas. Indah HP meureun. Hari surat rujukan mah di dinas. Lamun ieu dirawat di rumah sakit puskesmas. Puskesmas dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Dinas kebersihan apa nih Pak? Judulnya gering. Nah, Pak Emon nyuhunkeun
Apa nabi itu? Upami bare dipindahkeun. Surat Islam guys. Oh, teu mampu. Surat tegablek. Kis. Dirujak lah. Dirujuk. Ya, janten kieu berenangnya Pak Emos teh maksudna tadi supi ka kantor nyuhunkeun keterangan bahwa Pak Emos Eta maksud teh eta. Keterangan. KTP nyaho teh keterangan KTP. Oh aing ge KTP mah. Tangkin, aing mah diurusnya surat keterangan tidak mampu pada dipasang SK. Jaminan kesehatan. Ya. Cager ngan ieu. Pamakamkeun cagerna. Pasien pada enak Jam kesda. Itunya. Jam kesda eta teh salah sahiji program pamarentah anu nya ka masyarakat. Nah, bisi masyarakat teu mampu teu kakaper ku jam sosek, jam kesda aya jam kesda. Enten aya jaminan gitu. Dijamin barang gratis. Kurang kedah bayar. Nya ending mah meureunang beberes deket KTS, abi itu. Kuliah neng ya. Anu dituju Anu kadesalan teh Pak. kadesa sakalaminya apa tadi teh nya Mun. atau selain kakak KTP nama di Tos eta. mohon Abdi ge abdi teh titipkeun kami. atau keluhan Pak Edo naon ieu budak sakit Teu boga biaya, Pak. biaya naon Hayang kuliah. hayang kuliah berarti mau sana kana pendidikan meureunna Geus sara miskin ngomong wae tuh. kan pada jual marana tuh datang ka dieu mah kabeh nya Pak Edo Nuhun bae nuhun. udah pusingkeun nya pusingkeun ieu hayang berobat ieu hayang kuliah kalurah keneh wae gitu kan nya tapi heuh kajeun lah dibere pengbolongan lamun hayang kuliah Pak berarti ka dinas pendidikan gitu dok berarti Pak Edo mah kudu kana PHK Dipecat beureun. Ya teh PHK lain PHK punten lurage menang bener salah PHK ya program keluarga harapan Pak eta biasa mungkin ku pemerintah dikaper itu saya yang penting persyaratan izin Mah gering dia pencetan mah. mohon astagfirullahaladzim des kali des ayo liar des nu penting mah kabeh geus ka kaper kabeh suratna geus ka desa Mohon. kasih des isukan Pak uruskeun Bapak datang rada beurang mun aya nu perlu ditandatangan ku Bapak Bapak tanda tangan. Oke, itunya tengah depan. Atur nuhun saudanya. Mangga tah kitu pangintennya. Kuliah jadi nih. Pemerintah. Sok Mas Kesmas jadi Lemon. Geus aya urang salah miskin pengen wedek. Itunya urang salaman heula mah. Kita sama-sama orang miskin. Si goreng. Miskin.